Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka dur bedug magrib nyapi kanu keur sono ngobrol paduduaan Marni jeung Karmin carengkat kageingkeun kunu azan kagebah ku sora bedug. Loba catur Marni jeung Karmin kacarai terus abdas rek ngalakonan salat magrib. Satuluina Karmin jeung Marni ngariung di tengah imah. Dangah aja diajakan ku Pak Aryono rek badami ngariung supaya rancana tea beuki asak. Dina eta riungan dijelaskeun yen minggu hareup rek ngalaksanakeun akad nikah. Karmin dibere tugas kudu nyayagikeun surat-surat nu dibutuhkeun jeung duit keur mayar ipekah. Ari urusan sajena mah ditanggung jawab ku Pak Aryono. Atuh sajabati kitu Marni ditanya ku bapana, ari jawabna satuju malah mah bungaheun pisan. Atuh geus kitu mah teu aya nu matak jadi panghalang. Cita-cita Marni tinekanan bakal boga salaki ka tentara. Tapi tentara mamalihan ngan ukur ngakuna wungkul da kanyataanna mah pangangguran. Peuting eta mitra mangrupa hiji peuting anu pinuh ku kabungahan jeung kabagjaan bikeun Marni mah. Lantaran peuting eta pisan nu ngabijilkeun rupa-rupa pangharepan nu bakal mawa kana kabagjaan hirup nu salilana jadi panyireukan beurang jeung peuting. Kocapkeun isukna Karmin amitan ka Marni jeung kolot-kolotna, tapi ku Marni teu diidinan lantaran sono keneh jeung asa betah keneh babarengan jeung Karmin. Ngan bae Karmin maksa rek ini tedakuna mah rek badami jeung kolotna ngayakeun persiapan keur engke kawin. Atuh teu bisa ditahan, kapaksa Marni ngidinan sabab alasanana kaharti. Atuh terus ngajajabkeun tapi ka sisi jalan bari leumpang teh nyarita pinuh ku kamelang hate. Kang Karmin, kade sing atos-atos di jalan. Upami tos beres enggal wartosan deui ka dieu. Da abdi oge tos aya kieu mah moal waka ka Bandung deui. Moal teuing ngadamel ge bade liren. Sing bercanten mar, akang moal kamalinaan. Doakeun we usaha akang sing lancar, ulah aya halangan harunganana. Perkawis ngadamel mah nyangakeun ka Marni lah. Nah bade liren atawa moal nanging ari saena pisan mah memang kedah liren bae lah. Cek Karmin jiga anu nya mere nasehat gitu.
Padahal hati nama temikeun. Da manehna can pogo bisa ngabiayaan ka pamajikan. Rek di mana pikeun ngabiayaanan? Mohon bade kitu we Kang. Mangga wilujeng angkat atuh. Ceuk Marni nyaritana kitu teh bari nyekel leungeunna Karmin. Ini mung lesot digana teh. Tapi kajolna beus. Terus we pagegeye. Mitra kaum dangu bus anu nyemprung ka jurusan Bandung eureun. Kalacat Karmin unggah memeh diuk ku Gupai heula ka Marni, ku Marni dibales. Bari hatena sumeblak, asa keung ditinggalkeun ku Karmin teh. Dius bus mawa Karmin ninggalkeun Marni nu ngajanteng di sisi jalan. Mencerong kana beus anu beuki lila beuki jauh, sanggeus teu katempo, Marni narik napas panjang, terus ngeluk tungkul bari ngaleos muru ka imahna. Duh Kang Karmin, bagja temen diri abdi lamun geus laksana ngahiji jeung akang. Muga-muga singlung serlangsar. Cek geurentes hatena bari ret ka jalan. Sabab cek rarasaan mah Karmin teh ngageroan. Padahal Karmin geus jauh dibawa lumpat ku beus. Mitra kaum dangu, poe Minggu poe pere para pagawe nagri jeung nu sejena loba anu arulin jalan-jalan. Nu baroga mobil mah palesiran kanu jauh jeung kulawargana. Rata-rata suka bungah galumbira, mopohokeun ka capek jeung kariweuh di pagawean. Ari Karmin mah teu kitu najan poe Minggu oge manehna kalah ka susah. Ari sabab kamari tas menang putusan. Yen Minggu hareup kudu kawin. Mangkaning duit teu boga itu ieu can sayagi. Estu matak puyeng kana uteuk matak krieut kana sirah. Harita teh ngadayagdag kana panyaranean jok mobil. Mikir teta tadi can manggih akal. Nah kudu kumaha ngungkulanana. Ari rek nolak kana pamenta Pak Aryono asa lebar. Bisi Marni ku batur manten. Ari nyanggupan bet berat memeh perak. Can naon-naon geus seunggah. Duh kudu kumaha aing ya ka mana neangan duit. Jeung nadei kasaha menta surat-surat na mending ti Bandung atawa mending ti Lemur ya. Alah otak krieut kana hulu ieu mah yeuh. Karmin nyarita dina hatena bari mencetan tarang nu asa berat. Sora beus anu ngagerung teu kadenge. Sora panumpang sejen anu ngarobrol teu dipalire. Pikiran Karmin kumalayang inget kana rupa-rupa pasualan. Nu tungtungna nekad, reka jalankeun cara anu bener ceuk pamikir sorangan. Bari jeung can puguh bener lamun ceuk batur. Hanya kitu we ayeuna mah pokona beres lah. Karmin ngadukeun peureup katuhu jeung dampal leungeun kenca. Reup-reup niiskeun pikir, nangtremkeun hate. Lila-lila reup sare asa dipepende ku ngaguruhna sora mesin. Jeung deui malam Minggu kurang sare da puguh ngobrol wae jeung Marni. Hampir liwat di tengah peuting. Teu kacatur di jalana. Bus geus tepi ka Sumedang konektur gogorowokan ngarejaan ka panumpang yen Sumedang geus kasorang. Korejat Karmin nyaring luak liuk bari gigisi. Sumedang itu bang? Nanya kana gigireun. Nya. Jirut Karmin turun ganeang lempang maju ngidul reka terminal Tegal Kalong. Sabab pikiranna geus gilig rek nepungan deui kolotna. Susuganan geus bogaeun duit, da minggu tukang geus pesen. Teu hese datang ka Tegal Kalong geus nyampak mobil. Norek ka Situ Raja. Celak tumpak dius init da geus pinuh. Atau tekungsi saja mobil anjog kanu dituju. Karmin turun luak liuk susuganan. Aya babaturan nu keur ulin di dinya.
tapi teu manggih. Hah, bageas itu raja. Ya kuring Karmin ya hayang kawin. Cek hatena Karmin leos lempang muru ka lemur Cikekes. Barang jol ka imahna. Karmin atoh lantaran indung bapana nyampak aya keur ngadaraweng dina Bang Barung. Ngobrol jeung Mang Suha anu kungsi disebut maot teh. Assalamualaikum. Karmin uluk salam. Kusararea dijawab hampir bareng. Waalaikumsalam. Jadi geus balik deui min aya naon euy? Mang Seno reuwas sok sieun aya itu ieu. Malah indungna ge olohok. Kapaksa balik deui, Pak. Dabongan aya salan ti bapa teu aya wae. Kumaha teu duit teh? Meunang atawa henteu kuring geus butuh pisan ieu. Cek Karmin satengah maido ka bapana. Aya duit mah min. Tapi bapa teh can kaburu ngaweselkeun ka hiji raripuh keneh. Kadua na can pati apa cara-carana ngawesel. Nah kumaha lamun geus diasupkeun teh ditungguan jawabanana ku bapa. Kan bae teu kudu nyaho lah. Da ieu mah kuringna ge geus ka dieu aya sabaraha duit Pak? Nyeta aya 30.000 euy. Dah sakitu ge seuseut-seut nararesena keur neangan duit teh. Eta mah daek sakitu kop, henteu mah nyakajeun. Hoda eueuh deui. Cek Mang Seno kawas anu beak pangharepan susah mikiran neangan duit keur anak. Tadina mah butuh 50.000 Pak, tapi ari karek aya sakitu mah nya teu naon-naon langan engke wayahna we kudu usaha deui ya. Sebab kumaha atuh kuring teh asa deui nya muntang mun lain ka bapa. Boga kahayang teh hese palah kudu gede ngamijilkeun duit, kudu loba modal. Nya duakeun we kumaneh sangkan bapa lancar usahana tuh. Karmin maneh teh sing bisa ngirit ieu. Kudunya kakolot anu sakiripuhna. Maneh ge apan nyaho sarangan. Sakalian keur dahar ge kudu mares kesang badag. Kade duit teh ulah diolok-olok jeung deui mun teu perlu mah ulah dipake. Bi Urmi kacida hariwangna. Sok sieun anakna jebrol. Teu bisa nyekel duit bisi lesang kuras. Sing percaya ka uing mah, da uing lain budak leutik atuh. Percaya eta oge, tapi ari kolot mah loba kahariwang ieu. Ya geus digerak ka jero lanan, bisi lapar mah daya keneh. Kejo sasadewek tuh. Cek Mang Seno bari nyeungeut rokona. Palajun udud bari mencerong kanu anggang. Jika anu jara rauh paninengan. Karmin ngajengkat ka kamarna lungtas dibalangkeun. Leos deui ka dapur kakaratak kana lomari makan. Breh nempo sangu dina boboko. Aya samal goang make surawung. Aya jengkol atah dina pipiti. Lah, pantes ari hirup di kampung sapopoena teh kieu meureun ieu. Di Bandung mah isi lomari teh papek rek dahar mukakeun kulkas. Ari di dieu mah lomari bau hapeuk eusina jengkol buruk. Lah aya ku pantes si ai di lemur. Cek Karmin ngomong sorangan. Kop kana piring kerwung nyiuk sangu plok sambal goang sasenok. Kop deui kana jengkol opat siki gek diuk dina palupuh. Sila tutug nurutan aki jama calebek dahar banguni. Kacaturkeun Bi Urmi jeung Mang Seno harita teh kacida susaheunana lantaran kadatangan anak teh lain atoh da puguh datangna rek menta duit. Satungtung Karmin can hasil menang pagawean mah jigana teh moal tentrem kana hate. Kumaha wae urang teh Urmi boga anak kan hiji-hijina teh can bisa nalang beuki gede kala beuki riweuh ngurusna. Keur leutik ripuh ku leutikna geus gede ripuh ku gedena pamentana beuki beukah. Aduh kudu kumaha ari urang atuh.
Ken bae atuh sing sabar tawakal we urang mah. Lantaran kudu dikumahakeun deui da geus kieu jadina. Urang teh salaku kolot. Nya boga kewajiban pikeun ngamodalan jeung ngajeujeulkeun nu jadi anak. Dari anak ke senang mah. Kolot oge milu senang. Meureun. Ih, nya kumaha engke we dasar area ge kitu kahayang mah. Tapi kemana deui atuh? Dengan duit sakiriweuna teh. Sing getol we ngalah inyuk. Da Mang Juhri butuheun kene ari kuring rek ngeureuyeun deui mantuan ngored suuk di Haji Imid. Ceuk Bi Urmi Sumangetna can turun da tetep hayang ngamajukeun anak. Mang Seno Tibang narik napas panjang. Manehna ngarasa seungah nyangareupan Karmin. Nu keur boga cita-cita hayang jadi tentara. Sedangkeun anu dipikiranana kalah nyalowedor ka mana wae. Kalah mikir-mikir rek kawin da ka Banang Kumarni, urang kadipaten. sabot kitu Jol deui Karmin nyampeurkeun gek diuk bari seuseuha. Sabab lada tas ngadahar jengkol. Usiwal ngabijilkeun rokok keretek nyabut sabatang tuluy diseungeut. Sesana diasongkeun ka hareupeun bapana. Sia mah Karmin. Can boga gawe geus beuki udun deug rokok mahal deui eta. Atuh moal beres tujuan teh euy. Royal si laing mah. Ceuk bapana bari kerung. Hatena teu panujueun. Ulah salembang, Pak. Ieu mah lain meunang meuli sorangan. Tapi pamere babaturan nu tadi tepung di Sumedang. Kriuk-kriuk juga nyawe ngomong gitu nah teh. Hayang di piana kuno jadi bapana. Atuh Mang Seno ngaragamang kop sabatang terus udud. Rek aya nu ditanyakeun, Pak. Nanyakeun naon euy? Ari bareto basa kuring geus di Bandung. Nanya ka dieu teh aya urang Campaka. Sabab kuring ngadenge beja ti Harli yen si Sari los-los ka dieu cenah, Pak. Nyaan eta teh. Oh. Nanyakeun eta heueuy. Malah mamatak piamakeun sabab inung maneh murang maring. Oh nyangka teu bener ka dewek. Mang Seno ingeteun basa Bi Urmi timuruan tepi ka Pasea. Kumaha cenah rek naon make datang ka dieu, Pak? Nah rek ngondang, lain ngondang. Tapi kieu geura. Derek-dek Mang Seno nyaritakeun kajadian harita basa kadatangan Kusari. Kabeh dibejakeun ka Karmin. Aya anu dikilungan. Atuh Karmin teh manirenghap ranyug. Reuas pacampur jeung heran. Reuasna sok sieun matak naon-naon ka manehna. Herana kula lampahan Sari anu keukeuh mikahayang ka manehna. Tah gitu. Adita teh euy. Tapi mah atuh dipikiran. Ulah ngaganggu kana tujuan lantaran ajan kumaha bae oge. Maneh teh kudu jucung heula jadi tentara. Modal geus beak gede lebar lamun teu jadi teh. Sing ingat kana pangorbanan kolot. Sing ingat kana kanyaah Aki Jama. Anu sakitu bela napan ka maneh. Wah piraku kuring ge atuh, Pak. Da boga pikiran ngan bae si Sari malah. Da boga tujuan masing-masing an eta we atuh. Maneh keukeuh teu hingayang ka kuring teh nya. Jeung deui rajeun teh ngudag-ngudag. Sanggeus jadi rana, rana ge rana beng serat. Ngakuna rana beng serat sote buat teuing, Pak. Karmin teu kebat nyaritaana. Meges teu kudu ngadebatkeun anu kitu patut. Soal Sari teu kudu dipoyok, bogoh kop henteu makajeun.
Ayo nama pikiran pigaweun kumaha carana sangkan hasil. Ari geus boga gawe onaman. Prak wae rek kawin oge jeung na deui. Terus terang bae kami mah khawatir ka Nyai Sari teh yeuh. Sabab kami ge sarua pada awewe. Nya milu ngararasakeun halusna mun engke diparengkeun tepung kalayan maneh geus boga gawe. Taya halanganana dikawin oge ku maneh. Nanyaan rek doa mah. Doa kami mah pokona khawatir ka Nyai Sari jeung deui pokona mah yeuh sabab maneh teh geus ka mana bae ngomongna. Nah ngomong naon mak? Mun teu laksana ka Karmin kajen paeh jadi siit cenah. Pan eta teh omongan anu teu hade. Bisa jadi mata kasararea kumaha lamun nya kitu. Jika maotna teh moal sampurna bakal ngaririwaan ka maneh jeung ka kami. Leuheung mun ukur jadi siit. Kumaha mun marakayangan baid sing jauh. Ulah deket-deket ka dieu. Biurmi ngabiri-gidig bulu punukna pating puringkak. Wah kamana wae ngomong teh manusana ge bleger kene hirup kene. Waras kene piraku rek jadi ririwa teu pupuguh mah. Mang Seno ngagebrag teu panuju kana omongan Biurmi. Ari hate sarinyaan kitu mah bisa wae kajadian. Lamun cita-cita jeung kahayangna teu laksana najan jag-jag belejag oge bisa wae kasasar pikir. Nu akhirna tega kana diri, maehan maneh pancilaka meureun. Kulawargana rugi, dirina pribadi rugi, urang bakal riweuh diririwaan. Amit-amit jabang bayi. Geus kamana wae ngawadul teh. Nya mah kamana wae nyarita teh Karmin teu hayangeun nuluykeun obrolan eta. Sabab hatena jadi lalawang. Sieun matak naon-naon malah ngadenge ririwa jeung arwah nu marakayangan teh. Bulu punukna pating puriding. Cek dewek ketong mikiran si Sari. Keun bae ta mangke mun maneh geus boga gawe. Ayeuna mah pikiran cita-cita kumaha carana sangkan kahontal dewek teh hayang boga anak anu aya kamajuan. Mun bapana tukang kuli leutik, anakna mah kudu kuli gede. Mun bapana jadi patani leutik, tuh anakna mah hayang jadi patani gede. Urang teh kudu ngarobah nasi pula jongjon wae ngadaguan milik nu cantang tuh. Siapa bisa segala rupa ge kudu disiar. Pancekolot ge ilmu tungtut dunya siar. Nu alus pulung nu goreng singlar. Tah ayeuna maneh geus ngabogaan cita-cita hayang jadi tentara. Eta teh alus. Sabab hiji tekad nu luyu jeung amanat pangeran. Ngan oma cita-cita teh kudu dibarengan ku ikhtiar. Matakeun akal tarekah usaha kalayan giat sangkan cita-cita na kahontal. Jeung leuwih kudu dibarengan ku doa. Ngarah aya dina karidoan pangeran. Mun hasil kudu syukuran tanda tumarima ka Allah. Atau mun gagal kudu sabar jeung tawakal sabab nasib hade jeung goreng. Eta kabeh datang di Allah tah kitu euy. Kade sing asak mikir maneh teh. Geus gede, geus majeuna diajar mikir. Lumatak omat. Lalambahan nu geus kaliwat. Nu gorengna ulah rek dilaksanakeun deui. Kudu dijauhan. Anu teu pararuguh mah. Ceuk Mang Seno mamagahan ka anakna. Tina awahing kunyaah jeung ceuk Mang Seno mamagahan ka anakna tina awahing kunyaah jeung tujuan anak hayang laksana. Ngarah kahirupanana aya onyoina ti kolot. Karmin teh memang baleweng bandel jeung liwar. Tapi kolot namah nyaheun we. Sabab harepan tengan hiji-hijina. Mun Karmin gagal teh taya puntanganeun jaga. Lamun Mang Seno geus tokroh-tokroh. Nya kaarti Pak,
Non atuh ari kitu mah mana duit teh? Nah teh sabar teuing atuh isukan we ari rek ini isukan mah nya da moal lila Pak ayeuna ge rek ini deui era ku Mang Basri ye bisi nganaha-naha mangkaning bebejana moal lila nya ka ajeun ari kitu mah kade ulah balaweng euy kudu nurut ka Basri mah era. Mang Seno percayain pisan ka Basri no memang Basri mah eueuh cacadna tara pikasusahin batur. Isukan we atuh balikna Karmin sugan we namahan duit teh. Ya namahan di mana na duit mah tara anakan atuh. Lain anakan da teu dikawinkeun. Tadi nama sugan we aya tambahan tinu sejen nya urang ikhtiar deui. Wah, geus we sakitu heulang ka dieu deui. Nya mah geus we nu aya heula lah. Bi Urmi teu ngomong deui leos ka kamar nyokot duit, nu geus saminggu dikakempil. Butuh ge teu wani ngaganggu, sabab inget kana bobutuh anak anu teu beunang diengkekeun. Tekung silila Bi Urmi geus balik deui ngeupeul duit 30.000. Song dibikeun ka Karmin. Yeuh Karmin, sing mangpaatnya duit 30.000 sing jadi 30 juta. Nya sim salabi meureun atuh mah cek Karmin. Bari terus serilep duit teh diasupkeun kana saku. Hatena ngemplong boga keur bakal kawin. Maneh mah Urmi sok ka mana wae ngomong deh. Kumaha bisa na duit sakitu jadi 30 juta. Ah, adi taeun deh. Yeuh bapakna, kuring teh hiji inung. Nu beurang peuting teu petot-petot nanada kanu kawasa. Hayang boga anak soleh, anak jujur jeung gede milik. Nyarita kitu sote lain tah sulap, tapi sarua aja ngadua kanu kawasa. Sangkan si Karmin teh jadi jalma gede. Nya naon ari kitu mah. Muga-muga we sing tereh gede min. Mung bisi sareg dina lawang mangkaning pantoi mah urang mah leutik. Jeung deui lamun kuring jadi jelema gede, meureun kursi oge kudu meuli nu badag, Pak. Da ieu mah sareg meureun. Cek Karmin bari nyerengeh kop kana tas. Nu geus disayagikeun ti tadi lantaran geus menang duit mah aya niat rek ka Bandung, rek ikhtiar susuratan keur kawin. Geus ulah kamarana wae ngomong deh. Apan urang teh keur susah. Loba ka bingung jeung kaseungah. Yung ka itu rek init mah. Ku bapa didoakeun segala rupa cita-cita teh sing laksana. Nya sing dikabul ku Allah. Amin Pak, Mak. Non permios ya. Karmin sopan, song ngajak kasalaman ka inung bapana. Geus kitu jerut turun dunya teh karasana salalega. Langit lenglang jeung bengras, lir bengrasna hate Karmin nu geus nyakuan duit keur bekal kawin. Mang Seno jeung Bi Urmi calolohok. Sajongjongan mah marelong ka anakna. Lebeki dilabeki jauh matak tibelat pipikiran. Ari sabab initna Karmin teh bari mawa rupa-rupa pangharepan. Anu teu weleh jadi impian beurang peuting. Maju munurna kulawarga Mang Seno ayeuna ditangtukeun ku Karmin. Mun Karmin jujur nya tangtu hasilna hade. Tapi mun Karmin tetep mantangul, niscaya kulawarga Mang Seno bakal ragrag kana jurang kasusahan, bakal pinanggih jeung karuwet. Ya Allah, moga-moga pun anak teh sing hasil maksud. Moga Gusti ngaijabah kana segala rupi pamaksadanana anu sae. Mugi-mugi diridoan ku Gusti. Ceuk Bi Urmi nanada kanu kawasa sabada Karmin teu katuturkeun ku paneutupna. Nya kitu pisan doa bapa ge muga-muga we si Karmin teh. Sing hasil maksud mun manehna laksana jadi tentara. Hasil boga pagawean meureun sahanteuna. Urang ge kabawa senang ari rokok-rokok wae moal kudu meuli teuing jigana. Mang Seno ngebrehkeun pangharepanana. Mitra kaum dangu pidua inung bapa.
kacida kuat ngan hanya kalakuan Karmin kalah kabeuki ngaco estuning balaweng sakarep-karep rupa-rupana sehat aya nu napel lir ibarat cai dina daun tales teu baseuh-baseuh acan harita teh Karmin mah ngagedi gelempang murukai Maharli memaksudna hayang tepung jeung rek diajak badami susuganan bisa mantuan tina urusan surat-surat teh bener aing inget aya mah yeuh Paulis teh wana si Harli pasti bakal babari diajak padami nai sabab kuroko sabungkus ge cukup pasti beres lah cek Karmin ngomong sorangan terus mengkol ka Imah Harli kasampak teh Harli keur hayang ngoprek nyieun kanang hayam meni dihalus-halus hebat rek jadi peternak ayeuna mah euy Li cek Karmin bari gog jeung ogo geuning maneh Min ira datang euy Harli ngareret bari seuri atoh nempo sobatna datang teh tadi malah mah teli lah di mage lantaran nyeta ya penting kumaha bisa lamun kuring ngaganggu heula yeuh Li nya henteu ari rek ngaganggu mah nya henteu ari rek ngaganggu mah nya henteu ari rek ngaganggu mah ulah kitu adik sobat mah tuh euy nya rek naon nusanyana tuh euy nya eta rek minta tulung Li lantaran kuring aya karerepet yeuh tah kitu atuh rek minta tulung gitu boga kasusah naon Min Harli dari anaker neuteup ka Karmin anu bangun susah kieu Li kuring teh euy dipuntangan tulung ku babaturan ngaranna Basri Karji Mintarja manehna teh rek kawin butuh susuratan tapi ti lemurna teu dibere sabab golotna teu nya tujuan sedengkeun pihak awewena keukeuh ngajak kawin mun teu daek rek diajukeun ka pangadilan sabab geus ngotoran ngaran kulawargana tak lantaran kitu babaturan kuring teh minang saraya ka kuring euy supaya dipangusahakeun surat-surat teh surat nah kumaha carana da kuring mah lain kuwu atuh cek Harli susaheun jeung can pating arti we kieu Li apan ulah maneh teh jadi juru tulis desa nya tah tangtu bisaeun euy ngusahakeun sangkan eta surat-surat bisa hasil mun tang tulung we ka ulah maneh sing hasil mun hasil sakieu Li Karmin ngarawakahkeun leungeun ka tuhu nemongkeun 5 ramo hartina 5.000 buruhna helanan Min asa berat eta teh euy sabab ngabohong kuring ngarti eta teh bohong tapi dijamin lah Li moal mapae kapuheuleungeun moal pokona mah beres we mun aya naon-naon kuring nu tanggung jawab asa ulah loba omong ka bapak kuring we jeung deui sanyana paman kuring ge geus nyahoeun moal naon-naon Harli ngahuleng teu nya ngaupan kana pamenta Karmin lantaran geus kajudi bakal pisusaheun engkena tapi Karmin teu eleh omong manehna terus-terusan cacarita ngagoda kana pamadegan Harli malah akhirna mah golosor lamaran ribuan kana leungeun Harli lumayan euy keur meuli rokok pokona ayakeun surat-surat lah berat Min mun geus jadi ditambah deui wah maneh sakieu jika tadi nemongkeun 5 ramo meuni jebrag lah nyata kuring moal waka janji tapi rek nyobaan minta tulung ka uwa sadengeuning ngaranna teh asa panjang teuing euy Karmin ngusewal ngabijilkeun kertas jeung pulpen butrut nulis sangkan Harli teu hese deui katerangan nu dibutuhkeun kabeh lengkep ngarah jeung
ngaran jeung tanggal lahir, alamat jeung pagawean. Ngantang tuh kabeh ge palsu. Sok dibikeun ka Harli, yeunkeun keur ngaran ieu. Itu butuh ayeuna. Cek dewek ge leuwih gancang leuwih hade. Jong buru-buru lah didaguan di dieu. Ulah lila mun bisa mah. Itu tapi tangtu rada lila euy. Sabab ayeuna mah Minggu desana tutup. Ka imahna we dasar wae atuh. Harli eleh deet. Manehna maksakeun nyanggupan terus kacai heula. Ngumbah leungeun jeung si beungeut. Geus kitu leos ini terek ka uwana nu jadi juru tulis di dinya. Ari Karmin ngadaguan di imah Harli, ngadayagdag bari melenyun udud bangun nikmateun naker. Hatena sugema lantaran aya nu bela ka manehna. Nyatana Harli sobat medok ti Bareto. Jiga geus kitu kuduna, paniatan Karmin anu teu bener teh estu babari pisan. Kawas cek omong kolot, lawang ka neraka mah 100 jeung ngaremplong daya nu ngahalangan. Tapi lawang surga mah hiji ge loba halangan. Kitu deui niat Karmin dikobul sapaneja. Usaha Harli hasil, wana daekeun mangnyeunkeun surat-surat. Teuing kumaha carana mah pokona surat-surat bukti harita dibawa ku Harli. Yeuh Min euy, geus hasil tah. Cek Harli bungangang hatena. Hasili? Hebat euy. Memang maneh mah sobat nomor wahid ya. Moal aya bandinganana salam dunya. Nuhun li, nuhun pisan euy. Tapi sabaraheun biayana ieu teh? Cek Karmin. Bari ngilikan surat-surat tetela luyu jeung nu dibutuhkeun. Alah bijilkeun we. Sakumaha nu geus dijanjikeun atuh? 5.000 apaan? Yah da aya duit mah. Memang geus aya gi. Karmin teu talangke. Sor mikeun duit 5.000 salamar atuh Harli teh atoheun. Lantaran keur butuh pisan ku duit. Bebejana mah keur uwana. Padahal ka uwana mah teu ngajanjikeun naon-naon. Nuhun atuh Min euy. Nya sabalik kali kuring ge nganuhunkeun pisan kana kabelaan maneh. Taina kuring sejamit trek init deui ka Bandung. Doakeun sangkan kuring tere hasil menang gawe nya euy. Mun geus hasil rek ngajak maneh euy jeung deui urusan ieu. Ulah loba omong ka bapak kuring nya. Moal Min jung atuh geura init sing hasilnya. Karmin kacida bungahna. Bungah kagiri-giri lantaran usahana hasil kalayan gampang. Gede gelempang rek balik deui ka Bandung lantaran teu wanieun lila-lila bisi katanyaan ku Basri. Jauh hanteu burung cunduk anggang teu burung datang. Itu deui Karmin kakocapkeun geus aya deui di Bandung. Ku Basri jeung Asmaya pada nanya ngeunaan kaayaan di lemur. Tangtu we Karmin teh kudu ngabohong. Sabab kanyataan beda pisan jeung nu dicaritakeun. Tapi Basri can boga curiga. Estu percayaeun pisan ka Karmin. Atuh teu aya naon-naon sagalupana lumangsung cara sasari. Karmin bisa pisan nyumputkeun semuna. Najan hate bingung yang hareupan kawin oge. Sapa poe nama tetep we jiga sasari. Mantuan ngurus budak, ngepel, nyiram, kekembangan, jeung sajabana. Cager, wahara mitra, hanya ka kabujeng neng naon. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.